10 kepercayaan kaum Quraisy. Hiji, Kangjeng Nabi muncul di kalangan kaum Quraisy lantaran sifatna anu sae, bener, kapercaya, hilim, ageng kaisin sareng handap asor, sehingga anjeuna dipasihan gelar Al-Amin turutanan orang. Jadi Nabi Muhammad teh ieu teh can jadi nabi carita namanya nuju yuswa 25 tahunan langkung. Kanjeng Nabi mah terkenal di kalangan kaum Quraisy teh. Naon terkenalna? Lain terkenal ku awona, tapi terkenal ku sifat-sifat saena. Naon sifat saena teh? Hiji, bener, tara bohong. Bener teh tara bohong. Jadi Nabi mah upami berbicara sesuai fakta. Dua, Nabi teh kapercaya. Jadi Nabi mah bukan pengkhianat. Apabila beliau mengatakan harus melaksanakan ini, maka Nabi mah pangpayuna ngalaksanakeun ini teh. Tilu, Nabi teh hilim. Hilim teh teu gampang amek, teu gampang nyiksa, teu gampang amek, padahal berhak ngamek. Cacak-cacak berhak ngamek, Nabi mah teu ngamek. Komo lamun teu naon, teu berhak ngamek. Terus Nabi teh ageng kaisin. Jadi ageng kaisin teu calutak. Teu calutak. Sareng handap asor. Handap asor teh rendah diri, henteu sombong, henteu asa pangaingna, henteu. Maka orang Quraisy memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin, hartosna kepercaya. Dua, umat jeung kulawargi kacida ngamuliakeun ka Kanjeng Nabi. Umatna, keluargana Nabi sangat ngamuliakeun ka Nabi teh. Tilu, Kangjeng Nabi ti waktos murang kalih keneh parantos dijaga ku Allah tina pagawean jahiliyah. Tak pernah nginum arak, Nabi mah da dijagi ku Allah. Tak pernah nyembah tapekong, tak pernah zina, soko mau ngabunuh mah tak pernah dijaga pokokna mah. Perbuatan-perbuatan jahiliyah tak pernah dilakonan ku Nabi. Opat, Allah Subhanahu wa taala ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku rupa-rupa kaanehan anu nuduhkeun agungna di zaman nu bakal datang. Naon kaanehan nu dipasikeun ku Allah ka calon nabi? Kan ieu teh can jadi nabi. Jadi acan jadi nabi oge, Nabi Muhammad mah tos dipasihan kaanehan, ngaranna teh irhas. Naon di antarana kaanehanana teh? Hiji, mega osok ngiuhan anjeuna. Jadi Nabi mah terus ditutur-tutur mega, dipayungan ku mega. Mega teh hareueuk, naon hareueuk atuh mega teh. Jadi teu kapanasan. Misalnya hujannya. Teu kapanasan Nabi mah terus upami Nabi init kebelah ditu nuturkeun mega teh. Ngahalangan Nabi, jadi teu kapanasan, dipayungan ku mega. Ieu kajantenan seperti kajantenan anu terjadi dina waktos anjeunna angkat ka negara Sam anu kadua, nyaeta pikeun dagang barang dagangan Siti Khadijah anu disarengan ku Maesaroh. Maesaroh teh pameget lain istri. Ta Maesaroh nyaksi. Naon ieu mah cenah jelema teh aneh ditutur-tutur mega, diiuhan ku mega Nabi kaditu milu mega teh nuturkeun kaditu ngiuhan. Aneh ieu mah. Nah itu adalah irhas namina teh. Irhas teh adalah kejadian luar biasa nu dipasihkeun ku Allah ka calon nabi.